lulumpatanana yang kalem ku jelema, ngaji badana yang kalem ku makhluk. Allah neueuh nyempil nu kadelewe silakan atuh ka kulu karasa ku soragan bahat elana panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh bejana nurutan Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nurcing, coba orang di luhur Gunung Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dilaksanakeun ana syariat ngan jerona aya torikohan. Ulah kieu bertorikoh keluar geus tina syariat. Teu kudu salat urang kuari mah, geus bertorekat bae. Gantung jelema geus. Tanggung jawab aing gantung. Bahwa cara tanggung jawab di harapan aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong torekat jeung hakikat gantung bae. Kiai tanggung jawab leuwih ditanggung jawab aing. Tanggung jawab dah. Bono. Cenah itu mah udang-udangna gede, tambahan deui gede. Tambahan. Cenah sorbana ngangsar. Tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar. Bono bae teu bersyariat. Salah. Syariat jerona torekat, sholat torekatan, puasa torekatan, haji torekatan, supaya mencapai hakikat. Lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je ka dieu sia kampak leutik aya ya itu gara-gara haji mah kos gitu. Nah kuari bersyariat paten bersyariat zohir mah kudu bersyariat bae sadajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zohir mah kudu bersyariat deui Kangjeng Nabi. Tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar moal aya jelema nu pong hebat tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq, tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi, tibatan Sidina Utsman, tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zohirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana sholat, puasa, zakat, haji nyana di jerona berhakikat. Ulah berhakikat teu sholat, ulah bertorekat teu puasa weh. Teu puasa mah jangan bersyariat cenah urang mah ngagoreng sangu aja. Ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu. Bisa dipancingan ku aing. Sia, ayo sia pancingan uduk sia ku aing. Diracun ku aing sia udukna. Itu syariat tuh kurir tembongkeun mah. Ya Allah. Mulai syariat jerona isian ku torekat. Maksudna naon? Batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu, salat bener-bener salat, haji bener-bener haji. Ulah ngan sakadar cangkang doang. Dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh, aya eusi, aya cangkang, aya kacang jerona, aya cangkang. Lamun keusina dipisahkeun di dieu jang dahareun dek digoreng dek di dahar silakeun. Apan cangkang mah beuleumeun. Urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun? Ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeulem sarua bae. Tuh korekatan. Awamangkana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jallahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah teu sieun diomongkeun teu sieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideleuna Allah yamshi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wobe ngagorengkeun teu robah wobe ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah yamshi bihi finnas. Apakah
sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai Golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang jauh Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah ku ari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala. Nah akur tante ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat nu dakwahna hayang kajieun dapur. Tidak dong. Tidak beda. Tidak beda. Teu akurat. Mantap. Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa. Guru tarekat nu nomor hiji moal aya tanding. Wow, sadurunge winara. Boga murid ngaranna Syekh Sri Sikti. Urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sri Sikti. Masya Allah. Tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marufil Qurhi naik mobil deui. Ieu karim. Kabayang tah geus ka Baghdad. Kumaha keur hirupna? Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia. Ditanya Mama Junaid, bisa henteu murid ngaleuwihan guru? Ya, cak galata. Bisa mah bisa ngan hese. Kira-kira aya eueuh. Encang aya sih. Dek dibuktikan ku Allah maksudna. Dek dibuktikan. Kieu dibuktikan lana. Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae. Kecuali jelema nu datang nanya, minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid. Adapun nyana diondang mah dakwah, adapun nyana dakwah di Majlis Taklim. Dakwah di masjid, dakwah di lapangan teu pernah Syekh Junaidil Baghdadi mah. Ceknya namanya yang di imah bae zikir. Kecuali jelema datang mondok, datang minta petuah karak. Ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana. Terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah. Kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Urang mah ngimpi kapanggih jeung cao. Di udag-udag kuntianak, ragag ka sumur, esek deuk naek. Sakalina naek hayang kiwer ki ngompol. Eta impian urang eta kos kitu. Sebab memeh sarena teu babaca. Saya Junaid kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi ye Junaid. Ulah diantep umat. Anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah. Lisan anjeun teh seukeut. Ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge. Di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun. Lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka. Das kuari ulah cicikeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci. Udangnya na masyaallah astagfirullahalazim. Mulai esuk teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia. Langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya masyaallah Syekh Junaidil Baghdadi. Wah atuh pohara dakwahnya teh sebab berhikmah lillahi taala. Sapoe kaduana Syekh Marufil Qurhi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid kan Syekh Marufil Qurhi. Cek Syekh Marufil Qurhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya naon? Atuh impian pohara jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju nitah dakwah. Hah, pan sia nyaho? Siapa murid ai? Sia nyaho ka impian ai. Ieu dek dibuktikeun ieu. Artina murid galeuwihan guru. Nu tadinya cekna bisa mah bisa ngan hese kan gitu dibuktikeun ku Gusti Allah. Oh ya. Kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tindak dakwah ulah cicingeun lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih geus
Kiai buat melengek. Sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang di mana? Hayu coba pan sia murid aing. Cek samarupil hurik kuring kapanggih ngimpi jeung Allah. Cek judet langsung kaget. Allah ngabejaan ka kula bahwa cak Allah aing agung ngutus Rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah. Ambos yang dipira jeung aing mah jeung Nabi, saya mah jeung Allah. Tah eta kos kitu murid galeuwihan guru. Masya Allah. Deman tak kula sok sombong. Des yang murid aing. Bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha ge. Loba di pasar Kemis. Di pasar Kemis murid galeuwihan guru loba. Di zaman kura sekolah SD, guru SD mah guru SD bae. Ieu murid mah geus anu jadi insinyur. Murid geus anu derades, murid geus anu eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana. Ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan. Ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur, geus jadi profesor, ieu guruna guru SD bae nya mah malah can jadi kepala-kepala aja nya mah datang ke modar nya mah geus didinya bae. Atuh guru bae. Eta Junaidil Baghdadi kaget bahwa saya marupil kuring mah kapanggih ngimpina kapanggih jeung Allah. Eueuh teu kira-kira teu ngararimpi kos kararitu jasa. Asalnya ho bae, po haraman. Masya Allah datang ka nyaho impian. Ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame, ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyed. Adapun dibuktikeun mah urang wawalianan. Di kantong saya duitnya. Katebak bae. Itu kadeuleuh jeung nongtot di dieu. Tah urang kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae. Rantai bae blon nama kiai. Ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayatmu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara. Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame. Teu akur jelema anu bertoriko jeung jelema nu bersyariat. Teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae. Guru kumaha cenah kiai bertoriko teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat. Engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat. Dipaksa nyana teh ku situasi. Ku ari kieu teu bisa sakahayang. Urang ku ari cicing di lembur bersyariat hayang minum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa menta dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran. Urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang. Dahar diatur dina waktuna, nginum diatur dina waktuna, segala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang. Pak Mbak sini, kenapa? Ini kan saya mahal ke Mekah nih, bayarnya 40 juta. Saya minta sate ayam dong. Nyana laporan ke pilot, kenapa? Ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam. Mana orangnya? Tuh, datangan ke pilot. Yang pengen sate ayam? Iya, sini. Wah ini dibuka ya lawang kapal ya. Malaysia di Cikupa ragakeun sia ku aing. Teu bisa tuh. Ka eta teh garana teh saya aya eta hirup teh di alam kapal. Geus bae kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing, hayang sate ayam, hayang opor. Teu bisa saya aya bae urang ge bertorekat kos kitu. Jadi potan guru saya aya kieu. Jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi. Eta torekat garana. Ieu mah ongkoh bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersyariat. Soekeun eta kos. Pancena bertorekat pan haju iring-iringan jeung pamarentah. Teu arti jaing mah. Lamun nyana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat
ya sah-sah saja. Tapi lamunnya nangis ngomong bertorekat aja iring-iringan jeung kandidat di panggung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Saat tadi kan. Teu bisa tuh aya larepan teh dikondisikeun ku torekat. Pan cenanya norekat pan dagang limbah. Teu arti aing mah. Teu mah syariat atuh. Ulah ngomong-ngomong torekat atuh. Salah. Pan cenah bersyariat bertorekat pan make calanana street deh. Waduh, pohara jasa SKJ deh nya. Isuk-isuk wait, wait, mursid. Mursid apa Haji Mursid? Haji Mursid. Hocak tuh samarangan, aya larangan-larangan. Geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana sebab aya nu nyaweun laranganana. Pokos tadi bersyariat urang dihandap kos kieu ketika urang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa hayang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganana aya ketika larangan-laranganana dirumpak jar balain bertorekat karena bersyariat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya matak saha mursyid da sing ade manya mursyidnya limbah, manya mursyid aju iring-iringan jeung pamarentah. Emang ulah jeung pamarentah sementara ulah. Ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah baginyana nu norekat ulah waka sebab can datang ka hakikat. Kumanya lamun geus datang ka hakikat, mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlunya nu jadi bupatina. Hakikat bakos gitu. Jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya. Malah ya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinter. Pinterna di mana menang sekolah inang sekolah Gus Dur teh sekolah nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliah na maka ditu teu tararamat. Pana tuh jadi pinter emang nu minter kena kuliah. Disesuaikan banget sia ku nya. Ngaji itu. Kamana ngaji jurusanana. Eta pahayain lah. Waduh masyaallah. Jadi kesimpulan adalah jelema diberi hidayah teu bisa diusaha kurang. Allah mutlak nu boga hidayah mah di Abu Jahal ge lamun ku Allah diberi hidayah mah meureun asup Islam ngan Allah henteu bae. Ku Allah teu beri hidayah urusan Allah ulah sok ditanyakeun tah mah urusan urang mah urusan urang bersyukur urang mah geus agamana muslim tinggal bersyukur. Ulah boga pikiran kieu atuh Allah teu adil amat ai Sina Hamzah dibere hidayah Sina Umar dibere hidayah ai Abu Jahal teu di akhirat tadi ka nerakakeun tolol sia mikir-mikir kos kitu lain urusan sia tah mah sia ge isuk pageto buat teng dibilukeun jadi susah iya tuh geus ulah sok mikiran kos kitu urang mah bersyukur alhamdulillah Gusti alhamdulillah urusan Allah hidayah nyugihkeun ngairupeun urusan Allah ulah sok aju urang pan kitu amat hei ngaji henteu pan-panan malulu. Insyaallah. Dah. Masih kena aya satingkatan deui engke tabageus luhur jasa kadzalika zuina lil kafirin ma kanu ya'malun. Sakumaha Gusti Allah mapaesan ka mukminin dipapaesan ku iman atuh Gusti Allah ge mapaesan ka para kafirin ku pagawean kakupuran jeung maksiat atuh berbeda papaes ge jelema nu iman mah dipapaesan ku Gusti Allah sinar iman daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ari kafir mah ku Gusti Allah dipapaesan sinar kakafiran nu geuneuk maleuk-meuk nya nama judi bae nya nama non gitu ngaranna zina bae nya nama korupsi bae maling bae eta adalah papaes jelema kafir geus lamun aya jelema iman maka papaes jelema kafir engke bakal desa kompet daunkeun jeung jelema kafir naudzubillah min zalik wa sing ade ngabogaan papaes ngabogaan kitu naon rekaan ngabogaan aksesoris atuh ieu mah iman papaesna teh ngaji papaesna salat papaesna zakat papaesna sedekah papaesna haji papaesna
keadaan ngabangun syiar-syiar eta adalah nur iman zuina Allah mere papaes ka jelema mukmin sinar keimananana bentukna model kos kitu ieu kuari urang cicing di dieu teh sinar iman ya kafir mah moal daekeun di dieu sanajan daekeun moal asup ka dieu nya nama aya ge di luar bae ge sabaraha urang Kristen nu cicing milu ngaji di dieu aju asup Islam aya budak lewatnya ka dia jeung anakna dua pamajikan jeung salakina naik mobil ceknya ada apa ini di sini rame amat saminggu milu ngaji 2 minggu milu ngaji katilu kaopat kalima asup Islam mantek nu cara ricing di luar teh eta nu calicing di luar gede paedahna eta gak hiji jeung kitu maksudna hidayah datang ya Allah ya Kristen ge sabaraha nu asup Islam eta nang Gusti Allah urang mah teu ieung-ieung maha kawasa Gusti Allah datang ka kuari na ieu lah zuyina sinar iman urang ngaji pami tanya ku tatanggana kemana ngaji kemana Cilongok kon bisa ngaji ya buka duit lain sinarieun tah mun bahasa sinarieun berarti tilok sinarieun ji wah siap sinarieun siap kos sering baik iya tuh kula mah geus kebel ngaji baik pan siapa kos gitu baik ya tuh ngaji doang kula mah aing ngarobah mah encan robah tuh ih ke heula ieu mah ngaji be heulana ngaji ieu ngaji abang udah lo ngomong lah aing main puyang jangan ngaji aing sugan rada leuleus-leulesan hate aing eta nang saha eta kos nang Allah cicing ngadekeun we jaeu nyangan masyaallah bareng dosa ta mainnya sial yes baik mulai detik ieu moal main-main deui mah hatena aing eleh main mun menang meureun aing terus eta eleh main teh aya hikmahna jih geus macem-macem hidayah mah datang ku eleh main ku geringan baik Sayyidina Umar mah tadi kumarah teh ya Sayyidina Hamzah kumarah teh ya ih maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb aya jelema anu hayang nyaho doang jadi Cilongok kang sok ngaji nu lobaan aing hayang nyaho coba ngadengekeun main jauh nya ngadengekeun ge teu jeung batur nya sorangan minggu kedua ngaji jeunya sekian teh ngaji aing mulai jeung babaturan ku di tengah ngajina bareng hareudang keluar deui teu bareng hareudang saeutik lantaran ibadah ge urang awak ge masih kene terlantar ibadah awak ge masih terlantar komo datang ka kolbu aya pangkat manusia teh ubad aya pangkat manusia anu ubad mangan sakadar ubudiyah make pikih iyalah anu ibadah namun aya jelema rapi salat malah liwat ge kokoarnya salat sampai kerja hampir pegat punyana pakai sosolawatan lain lalagaan geus kutu brobani mah geus pauh geus jalan kacai belah ditunda haju manusia lulumpatan orenganan di akhirat namanya ngagejebur ke neraka sebab kutub berbani na pakai jaring neangan cau lulumpatanana yang ke alam ku jelema ngaji badana yang ke alam ku makhluk Allah nauh nyempil nu kadelewe cilaka atuh ka kulu karasa ku sorangan bahat Eju penasaran
ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh beja na nurutan Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nur cing coba urang di luhur Gunung Santri sugana tukang sawo Kangjeng Nabi di Jabal Nur jauh ka ditu turutan ku hamba-hambana nu di Gunung Ciremai nu di Gunung Karang nu di Gunung itu nu di Gunung Bogor naon garang-garana Gunung Salak lamun urang ngahaja-haja cicing di gunung dek ibadah ka Allah guruan geus maningan langsung berangkat menang 3 poe tahlil anggap geus aya di jero beuteung mau anggap geus aya di jero beuteung oray bagda emang di gunung gak mau gitu tapi aya guruan mah entak kudu ngaguru sebab aya nu ngendalikeun teu kudu ka gunung atuh di imah bae oge aya bisa mah mangga supaya nembus kana galbu kana hate ibadah teh lamun geus ku hate lazat nikmat sok gara usahakeun ka jero hate hese guruan mah dek di hate-hate ge nu aya ngabentuk karung deui nu aya di hate teh jahe deui nu aya di hate teh motor deui aya ganti mobil ya mobil deui satungtung hate model kitu berat karena dunia malaza moal dijamin 100% moal aya lazat teh mun geus eueuh nanaonan di jero hate atuh kudu kubata apa riyadhah sebab eta teh bibit dama nafsu riyadhahan kurang diajar nafsu saha anu nitahna mujahadah merangan nafsu ujug-ujug urang moal bisa muhasabah nyaho ngaran teu nyaho rupa tafakur kitu kede yo aya guruan mah urang bisa urang dipetakeun kan ku guru Gusti ieu mata abdi teh boga kanikmatan anu watek neuleuh dedeleuanana hayang anu indah-indah mun awewe nu lenggik dada rada gede bujur mentol ju hayang-hayang laku kulitna nu putih teuing teu hidung teuing teu ya minimal saos-saos rada benyek lah tah kitu keneh ceuli hayang ngadenge suara-suara nu merdu baik eta musik-musik nu sesuai jeung karakter ceuli kurang guari ditafakuran ya Allah ya Rabb awak abdi dek ditapakeun Gusti belah dieuna abdi teh rek puasa pepegatan jeung dahar nginum jima eueuh nu dideuleu Gusti mata abdi rek ditapakeun Gusti tina dedeleuan anu biasa berwatak
abdi gurat batu bade ditapakeun Gusti sabisa-bisa abdi. Ketika abdi tapa abdi aya kabatalan abdi tobat ka Gusti. Ceuli abdi ku abdi deuk ditapakeun Gusti. Dina dedengean nu berwatak keindahan kamerduan abdi deuk napakeun ceuli irung sungut jeung sajabana. Suku abdi deuk ditapakeun tina lengkah-lengkah di luar aturan Gusti. Leungeun abdi deuk ditapakeun tina cukal cekel nu dilarang ku Gusti. Gusti Maha Uninga. Mun kamari abdi ngarasa Gusti barang dahar teu sambarangan. Ti jelema ahli riba ku abdi diteureuy bae. Ti pamarentah nu teu jelas teteh nu jelas sama haram teteh cek ahli thariqah malantaran eta teh pajak. Ku abdi ayeuna beuteung abdi deuk ditapakeun Gusti. Abdi teh rek ka Gusti ayeuna. Abdi reka Gusti tapakeun gerage golbu urang tidak pukar pikir dunia, mata urang tina dula deuleu nu indah, denge urang tina dunga denge anu merdu, irung urang tina umba ambe anu seungit, sungut urang tina rusak rasa jeung umang omong anu dilarang. Tapakeun terus kuari geus puguh dubur jeung kubul mah. Tapakeun abdi teh ka Gusti ayeuna teh sok sapeuting, 2 peuting, 3 peuting, sabulan, 2 bulan, 3 bulan bari urang zikir ka Gusti. Bakal berubah sorangan. Bakal berubah sorang ijah heueuh. Sebab urangna sejak deka Allah aya nu ngabimbing, maka kula kuari mulayan sanajan urang ngariung dula deuleu saha ieu nu boga riunganana. Oh nu boga riunganana teh ieu teh rada osok kacampuran ku riba mit ngadaharna. Mit bila perlu teu kudu dahar berkat bae. Tuh, atuh eta mah kitu. Emang maksudna eta. Begitu beres bagian apa? Sok gerage. Atuh Allah teh akan neuleukeun lengka-lengka urang. Coba bener henteu deuk ka aingna. Bener henteu deuk ka aingna. Ayo. Malah kuari jelema loba anu dararatang lantaran urangna geus embung ka panggih jelema. Bener teu cik? Ketika urang geus embung kana dunia, bener teu? Ayo bere ku Allah. Ayo dikiriman nu biasana bupati ngirimanana ngan sakadar kitulah anggur sakilo 2 kilo ieu 5 peti. Ayo cek Gusti Allah. Ayo sia. Ayo tinu dagang anu make riba teh anu haram nu biasana mah paling gelas sasalaman teh itu mere caut teh ngan saukur sasikat saukur wetan di urang manusia naon karah sasisir puyeuh mah masyaallah 3 peti 4 peti ayo sia gupak dicau sia tanyung ku Allah cobaan kau lantaran urang deuk ka Allah ieu mangga bae Gusti tambah urusan dikirimannya ngakeun tambah ka Gusti ti Gusti ieu janu Gusti ngan aya abdina mah saabdieun we sakieu mangga pamajikan anak los nya nama jancan boga maksud urang mah teu Gusti abdi bae oh bener geus sia ieu sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun jaheu cak Allah bere atuh ku aing rasa. Nah ieu teh ilmu rasa teh geus kitu ner bae kedatangna tiba-tiba kehadiran Allah mahal
Masya Allah aya di hati Gusti Allah ilah nu mahal geus atuh sagala rupa teh ka Allah we geus teu aya kontaminasi naon-naon henteu aya hiji bae Allah engke bakalna lamun geus aya Allahan di jero hate sorangan kos kitu tah salat lobaan kos kitu pada isi eta lain bae lamun sorangan duha 20 rakaat pancanan kene bae aya kene jelema aya kene jelema mah terus bae parah ngaji Quran gitu kan Masya Allah aya kene jelema mah terus bakal mah dibayar hayang-hayang kayak dadah reka Allah air reka Allah boga aturan geus sakieu jadi ka Allah lantaran kehadiran Allah geus dirasakeun aya lazat bakal nikmat atuh ja urang teh nikmat sote Allahan di jero hate aya teh pikih nu aya teh kewajiban salat nu aya teh kasunahan tahajud nu aya teh kasunahan duha atuh moal ngeunaheun tah baja nu bodoh ge kos kitu atuh aku bodoh kos kitu sarua bae si salat wajib boy urang sarua itu sarua perbedaan kehadiran Allah eta cenah kiai nu can hadir ge eta mah nya nama bosit teh disebut kiai nu mantak berjamaah bae ge bosit teh disebut kiai mahal pan kiai teh kok mau aya makan kiput lali mah geus boga sertifikat tah jadi salat teh ieu mah beusi ku batur pajar lain kiai beusi ku batur pajar teh istiqomah batur keneh we lain Allah geus acak-acakan geus kitu bakajeun ku kumaha ge Allahan tapi lamun geus aya Allahan teu mengurangi kaistiqomahan wayah berjamaah tapi lain makhluk nu dideuleuna Allah engke aya nikmat lazat sorangan bae leuwih ngeunaheun bakalna leuwih ngeunaheun sorangan mantap kabeh brojak mah sorangan bae nya mah sorangan nyawa salat nya henteu sorangan nikmat engke ngobrol jeung Allah Masya Allah orang mun ngomong kos gitu sompral ai geus aya di hate deuk kumaha teu ngobrol geus dalanan sakitu bae moal kaharti dia ku dia moal kaharti ge atuh deuk kaharti kumaha ya Allah na ge eueuh atuh jadi takeun eueuh Allahan atuh paling maknya hese terus gitulah engke ngobrol jeung Allah teh emang kos ngobrol urang jeung saha jeung ajudan kos ngobrol urang jeung bos henteu bicara tanpa bahasa Masya Allah kedip berarti yang tahu hanya yang dikedipkan itulah bahasa cinta asyartu bitarfil ain dina imri tipat dijelaskeun asyartu bitarfil aini khifata aliha waduh ya Allah tuh ai santri makan geunang ai dia pan teu ngaji kami papan ngaji baheula Umar Yato ya awewe boga kabogo haju eta awewe teh diajak ku indung bapana kanu hajat dinu hajat kapanggih jeung kabogona Masya Allah kaget pan indung bapana mah teu nyaho si eta bobogohan orenganan nyana mamaen mata jeung kabogohna ya Allah eta si lalakina ge sarua lantaran ituna santriwati ieu ge santri atuh santri ge bobogohan mah bobogohan bae jelema santri ge
siapa santri pacar lain jelema buru juri ge mang lu mantak begitu datang ka nu hajat eta kabogohna teh aku cap kicep nu mantak teu ngomong sieun ka indung bapana asyartu isyarah kaula bitarfilen make kedip mata khifat aliha lantaran sieun ka indung bapana mali teruskeun ku aing eta ibriti ya Allah ya Rabbi teh kudu jauh-jauh bahasa cinta tuh ya Allah ya Karim geus katu ye geus sarua bae bahasa cinta ka Gusti Allah teh lain ngomong make sungut tetapi make hal tingkah ngaranna di jero hate teh selalu isyarah bahasa-bahasa ma'rifat anu kanyahoan isyarahna teh ku halna nyana ngalengis nyana sujud urang mah kuari kapan titah ceurik jeung ceurikan dosa teh hese jasa kulantaran hese urang haju bae abeh pajar ceurik urang teh nyokot bawang digesek-gesekeun kadeuleu ku babaturan hese ceurik aing inget ka dosa bohong eta padahal bohong aya atuh mah nya di Masjidil Haram mawa bawang aya nu mawa minyak angin aya kuari gejeloban digesek-gesekeun kana wata emang teu nyaho kitu aing nyaho tuh segala ngantuk segala lain lah apa pajar ceurik dia lah udah cerik pakai minyak angin ya aja ngalengis buku salah masuk mah nah mal bisa hese sebab teu nyaho kana keagungan Allah da kumaha cerikna da urang cerik teu nyaho kana kagalakan Allah ka maha qahar Allah maha salah urang nu maha salah Allah anu maha bener Allah anu maha gagah Allah anu maha maksa ka urang di mana urang salah dikanarakakeun ku embung-embungna ceurik eta maka karake tobatina pikih ka beladina mah urang nobatan poho ka Allah anu kudu nama urang ulah poho ka Allah per detik per menit na ieu mah aya po nobatan poho ka Allah sebab naon nu matak ditobatan lazat ketika inget ka Allah teh ngeunaheun Allahna di mana aya di qalbu gaselana gambaran weh lah sakitu ti dieu kulantaran aya dina qalbu kan ngeunaheun berbicara jeung Gusti Allah geus lah sakitu bae kuari manggeus datang makin hari makin mantap makin jero ibadah teh datanglah kana ruh urang teh aya bisa hihiberan sakumaha manuk bahkan leuwih lampar tibatan manuk nu mantek teh bisa hiber sote berat ku Avanza berat ku Vespa berat ku Meo berat ku Beat makin loba dunia anu dihayal makin berateun roh teh jadi roh sebenarnya makan misa jeung awak kulantaran nyana diasupkeun ku Gusti Allah kan asupna ieu roh ka awak urang teh dikawal ku malaikat waktu urang di jero beuteung he malaikat asupkeun eta roh dikawal set ketika urang di jero beuteung di jero awak emang urang teu dikawal ku malaikat pengawal roh engke de kaluarga dikawal nu mantek sakuliahing urang aya malaikat nu ngawal urang ketika urang ngabebener hate ngabebener awak ngabebener terus sakumaha tadi ditapa-tapakeun kehadiran Gusti Allah terasa ayeuna aya di hate
kemudian kuari makin hari makin mantap, makin hari makin mantap dengan modal zikir tafakur riyadhah mujahadah kuari muraqabah ngintip ka Allah terus muraqabah ka Allah sifat ahadiyah Allah, sifat ma'iyah Allah, sifat akrabiyah Allah di muraqabah sesuai jeung dalil-dalilna Allah tema tunggal qul huwallahu ahad engke teh aya ahadiyah aya wahidiyah aya wahdah kabladina aya ajsam aya arwah aya ajsam aya misal dan lain sebagainya eta kurang ahadiyah Allah sesuai jeung ayat qul huwallahu ahad di muraqabah Allah teh aya sifat maya barang jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh deukeut ka urang pangaweruhna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid deuk lompat ka mana urang dengan muraqabah urang terasa selalu bareng jeung Allah lamun urang geus bareng jeung Allah kapan Allah maha kawasa maha sagala-galana urang kan tadi ge ngobrol jeung Allah cak Allah yap ka dieu contoh Kangjeng Nabi Muhammad yap Muhammad ka dieu teu boga perasaan kumaha Jibril jemput plek bere kendaraan set eta mah hanya simbolis datang ke Masjidil Aqsa taken real like datang ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril ampuneun mad dadah mad sampai di sini oh jangan gitu dong Bril masa kita dari sono bareng-bareng sini bisa ditinggal waduh bukan wilayahku mad tetap harus hancur mad aku melangkah aja sedikit hancur ini bukan wilayahku emang wilayah siapa ini wilayah ahadiyah qul huwallahu ahad aku mah makhluk karena kaulah ge makhluk sarua cek Kangjeng Nabi ulah loba omong mad isin aing isin oleh kat Jibril pada makhluk ge pan manikmatina nurna oh lain deui ya geus kula ngadaguan di dia man aing sedih cek Kangjeng Nabi Qobril cicing geus sedih aing leuwih sedih deui terjadi perpisahan engkau dan aku di sini tapi engkau ntar akan kusambut kembali yaitu dadah Jibril ayo gerakan itu Kangjeng Nabi asup ke wilayah eta nah eta bahkan Kangjeng kuari madiri urang bae lamun geus bersih rohna pan roh teh geus saueun ka Gusti Allah sakumaha baheula di alam arwah kapan dihitab ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna atuh eta teh kabar kalamah jeung Allah di alam itu alam arwah kuari lamun urang bisa ngabersihan diri urang sakumaha roh baheula kurang kumaha Syekh Mansuruddin eta pan ti Mekah hiber ka dieu ka Cikeduen Syekh Abdul Muhib Pamijahan di Mekah hiber ya anak adik Syekh Syarif Hidayatullah terkenal jago hiber Syekh Rahmatullah ampel hiber Syekh Bonang Syekh Sunan Kalijaga haliber kabeh kamari Habib Rozak nyurutan kikiran bae ngagejebur cena cak jana bisa jalan laut atunya naga hulu letikna doang ka laut set hulu gede nente anakan be nah kurang kubat
jahala liber kabeh ge masyaallah. Nah ieu deuk caritakeun ieu tah qulubul asyikin laha uyun, hate-hate makhluk anu enggeus boronto rindu ka Gusti Allah. Lamun geus rindu urang bae ge rindu ka papada makhluk beuh atuh geus pokona mah dicarekan kuno kolot bageus teu dianggap. Nu kolot dianggap topeng dalangan brag-brig berbag-brig belos ya. Aing mah kerindu kanu itu ngaluncat jana di kuncian ge kuno kolot lawang hareup lawang tukang jalan kenteng jago ewe gua gitu biar kekuatan awewe atuh ayo kuncian ku sia jandela dikunci jalan kenteng Masya Allah subuh kalengitan nu kolot kamana ka haji hanya naik dipake karidut eta keur carita jandung, keur carita pemuda mah bow kurang kumaha eta indung bapa ketatna. Awas ya, awas ya, awas ya. Tapi tetep bae sebab cinta mah dari mata turun ke hati. Teu bisa diawas-awas ku kolot. Lamun lain nu boga iman mah cilaka. Komaina zaman HP. Baheula mah urang boga anak cicing di kamar bae tenang lantaran di kamar mamual ka mamana. Ku ari mah anak urang di jero kamar bae keur wiridan nga-WA. Aing ge teu siap nya oge. Irindu ka Gusti Allah. Qulubul asyikin laha uyun aya mataan. Emang hate mataan aya. Aya opat di jero kolbu, mata hati, telinga hati, bahasa hati berarti lisan hati, yang keempat perasaan hati. Kudu diaji tanu opat. Mata hati, pendengar hati, telinga hati, bahasa hati, dan perasaan hati. Budak tuh boga perasaan biasa orang osok gitu. Si budak non gitu ngaranna bahasa hatena. Osok urang gitu. Teu boga dedeleuan teh mah hatena, teu boga perasaan hatena. Nah, opat geus dikuasai ku urang. Geus dikuasai tak ku urang tah rindu ka Allah mah terkuasai tanu opat. Penglihatan hati ka Allah, pendengaran hati ka Allah, lisan hati ke Allah dan perasaan hati ke Allah rindu timbul. Urang bae ka makhluk, urang boga kabogog geus urang cikupa eta kabeh segala-galana perasaan hati, telinga hati, pembicaraan hati, mata hati kabeh ka ditu bae. Kolot direkanan apa didenge henteu sebab keur ka ditu. Babaturan ka urang nyarekanan tah teh bae ka ditu. bahkan segala rupa gejang kaditu baik boga duit saperak dua perak pakai kaditu nyana hayang diberikan anu orang teu boga duit kajian sapatu orang dijual menang sabulan deui nyana menta dipangmelikeun anu ka urang teh urang jang jualan tafsir Munir dijual gur aya turun gak jual tafsir Munir makanya geus absah. Ai bobogohan ngajual karung ngajual motor masih biasa kan deh. Iya tafsir Munir Jalalain dijual. Tapi kan lantaran buta mata hati geus ka itu bae. Apapun yang terjadi atuh lewat kenteng segala emang naonan eta kan buta. Nah ieu rindu ka Allah padahal mah teu meunang ditamsilkeun ka makhluk sebab Allah mah mukhalafal lil hawadis. Iya makan sakadar supaya kaharti hungkul qulubul asyikin laha uyunun horenganan ieu nu rindu ka Allah aya mataan hate teh haju neuleuna kumat taro eta mata hate teh pisan leuleuh malayarahun ladzina
karena pandangan-pandangan anu teu pernah kadeuleu ku nu nareuleu kabeh batur teu pernah neuleu etanya nama neuleu atuh ku bakal terinduna geus bisa mindahkeun rasa sebab ninggalkeun dunia. Urang mah kapan rasana rasa dunia sebab nu diulik-ulik jeung nu dipikir-pikir dunia atuh dunia deui bae. Ieu mah kan geus ninggalkeun dunia, timbullah kehadiran Allah di jero hate. Maka kabeh ieu ka Allah rindu aya mataan hate teh dipake neuleu kana makna-makna keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemaha rahman rahiman Allah, kemaha kudrat iradatan Allah anu teu bisa nareuleu nazirin nareuleu kabeh moal bisa orenganan bisa hiber tanpa suwiwi weruh ora si suwiwi we blon serama suwi itu jangjang ge wede mengkonon serama sayap iku widi suwiwi wih orang keronjoy wis uning ge suwiwi wah sudah mending rajek bae sih jawane kesedek-sedek bae mah Sunda atuh dari tadi aja lu belum orang rajek mimitina Jawa kedek biasa kapepet bae Sunda atuh sia di tadi bae si Sunda eta orang rajek ai sombong nama aya di Mekah ge Jawa bae nama sarajan di Mekah ge nama bahasana Jawa bae orang rajek bah ngus bae Jawa Jawa bae teu daekeun bahasa Arab teu daek kasedek bae karak bahasa naam jadi bener kudu kasedek bae mantak terkenal orang rajek mah kajawaraanana keukeuh nya mah keukeuh jawara kan kudu keukeuh leler ngaranna iya tuh lain jawara lain leler kotok diadukeun keok kajulupat itu lain leler kotok diadukeun ngak balik deui ka dinya kongkorok deui eleh deui kadinya deui tah lamun promotor nancan miceun eta mah naon ngaranna anduk atuh terus bae teh kotok leler gitu ngaranna eta rajeg orenganan tatiru bisa hiber melalui jangjang horenganan jangjang na lain nu dibayangkeun jangjang manuk ulah ngabayangkeun jangjang Persi ulah ngabayangkeun jangjang anu bebek bisa hiber teh naon ngaranna mendalungan wah bangsa bodoh kabeh jadi mendalungan mah manuk lain bebek lain sebut bebek hiber sebut manuk ya hiber teh jauh mendalungan ngaranna kos jelema pedagang lain kiai lain mendalungan biajatin tatiru ulah ngabayangkeun jangjang manuk jangjang bebek Persi mendalungan ulah ngabayangkeun jangjang kapal udara ieu mah jangjangna bi ghairi raisin tanpa bulu kalbu urang aya mataan maneuleu kana dedeuleu anu teu pernah kadeuleu ku batur nu mantek nyana kebek sa dibere impian-impian heula impian-impian anu unik ahli Allah mah anu nyana ge betah ke ngimpi ka panggih jeung wali ke ngimpi ka panggih jeung solihin ke ngimpi nyana ka panggih ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi can sah kawalian mun encan ngimpi jeung Kangjeng encan sah kabelah dieuna encan sah jadi kutub lamun encan bisa hayang kapanggih jeung Kangjeng setiap saat kutub bisa setiap saat iraha hayang Masya Allah kan kos gitulah kutubul aulia nah jadinya daga bisa hiber cuman bigeri raisin kamana hiberna sahiber-hiberna bae Haji Pendi kuareu mun bisa hiber dek ditanya dek ka mana ae ka Bali cek teu beres ya mah mentek ngabagen bae tidak bisa nage hiber ditembak ku jelema orenganan alam teh aya alam mulki dunia aya alam malakut langit
aya alam qabla dituna alam-alam Jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Subhana malikil kudus subhana malikil mawjud subhana dzil mulki wal malakut dzil mulki wal malakut subhana dzil izzati wal azamati wal qudrati wal azamati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut. Tuh urang Jabarut bae sorenganan pabrik Jabarut. Subhanazil hayyul qayyumil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu fi abadan. Eta mah ke bulan Ramadan teh mah. Nah, ieu mah keur carita orek alam teh. Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Nah, ieu kakarak naik heula ti alam mulki ka alam malakut. Make ajnihatin tatiru bi ghairi raish. Manta Kangjeng Nabi waktu Mi'raj kapanggih di handapeun aras. Cak Kangjeng Nabi Jibril aya tasa nu keur ayun-ayunan umat anjeun sagarana wes korni ya Allah. Istirahat di handapeun aras ayun-ayunan. Ipu dolima di citra. Bi ajdihatin tatiru bi ghairi raish ila malakuti rabbil alamin. Ka alam malakut. Alam malakut eta kapan alam langit anu dieusian ku para malaikat. Di langit pertama malaikat langit kadua malaikat langit katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Etalah penghuni alam malakut. Urang geus bisa ngobrol jeung malaikat minimal urang kadeuleu ku para malaikat. Saha eta? Ieu Haji Pendi. Oh, Haji Pendi coba dalam bukuna. Atuh ieu mah salat teu beres, puasa teu beres. Dak cek malaikat kepalana jejak habak. Eta sakitu geus paeh. Ieu mah kan hirup keneh, Nah, teu kaharti kan ku urang. Mal kaharti. Nu bantak wali kudu ngobrol jeung wali deui kakarak nyambung. Moal atuh ai kieu diobrolkeun kos kieu mah teu nyambung. Ieu obrolan Tuan Syekh Abdul Qadir diobrolkeun ka jelema anu beuki jengkol. Kitu mah bisa. Moal bisa nyambung. Mantak kieu bari lalagaan we, lalalaunan. Asal nyaho bae mah nyambung. Ulah-ulah ngobrol bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasa Gus Dur bae ge urang mah geus teu nyambung. Bahasa Habib Lutfi bae geus teu nyambung, ngobrol ka mana, maksud ka mana, geus teu kaharti. Di atuh ahli Allah mah kos kitulah. Taliti lah ngobrol ka mana, maksud ka mana, ngobrol ka mana, maksud ka mana. Sebab naon? Sebab deuk nyaritakeun hakikat, make isyarah nu teu meunang dicaritakeun. Mun caritakeun atuh batal. Nah, kos kitulah ruh rindu teh horenganan ku sebab nyana wau arif billah. Nah jadi hiber guys, aya hamba Allah anu bisa hiber di dunia kene dicontohan ku Kangjeng Nabi ge hiber minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Hiber atuh papan Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Atuh eta teh apan geus ledeg ku Ki Fudali. Asal mulut ba uswatun hasanah. Asal mulut ba uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tuh liman kana yarjullah kajelema anu berharap kapangih jeung Allah. Atuh bagi urang nu hayang kapangih liman kana yarjullah atuh mantak naon jak Kangjeng Nabi ge uswatun hasanah turutan Kangjeng Nabi. Di antara turutan Kangjeng Nabi teh kumaha? Ibadah di luhur guha. Turutan. Ayo gara turutan. Sarangan naik ke gunung. Henteu lah cenah naik ka gunung mah di luhur munara we los. Ayo di luhur munara. Engke gaya jin di dieu diberagagkeun sia ku jin. Lah cenah di luhur munara mambung di jero masjid bae di tengah-tengah dipoekan aja ditutupan kabeh. Hayu sia. Emang lujinan gitu masjid. Lah cenah di imah bae deuk kira hadurutan ada tolol.
horeganan lain kituna kholwahna kholwah desa jadi kamar urang ge masalah kholwah mah jaka gunungna kaleuweungna di masjid jasieun ieu mah masalah geus aya kholwah di imah mah kapan urang lapar bisa ka dapur hayang ngopi bisa malah hayang ka pamajikan ceklak heula aju kholwah di mah nya kholwah kos kitu tera deui mah kholwah teh tah hasil kholwah teh anakan deui jebol versi mah memang kumaha gitu banyak kholwah kos gitu tuh badak urang kholwah bae di mana di imah teh malber itu percaya aing mah tanah kholwah tapa atuh badak Kangjeng Nabi ge jantupan aya Siti Khadijah tapi kan ka luhur gunung maksudna ngalepaskeun segala rupa urang bisa di kamar sorangan we bisa ngan eta wayah hayang ngopi-ngopi wayah lapar dahar malah tengah penting nyeduh Indomie 2 ayo ki pudoli mah diendogan berangkat tuh tau mah ayo ngarokok beak 2 mah nya kholwah kos kitu tah ieu ala kadar horeng jauh jasa urang ieu nya nah dek nurutan Kangjeng belah manana tapi aya lain eta keneh engke aya deui cara-cara nurutan Kangjeng Nabi aya lain eta lain bahasa tayar wallahu a'lam.